Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng teteh dinten ayeuna urang diajar basa Sunda nyaeta ngeunaan ngagunakeun ragam basa hormat. Pek ku hidep tengetan kecap-kecapna ieu dihandap. Di dieu sareng teteh ninggalnya aya tabel. Nyaeta tabel ieu teh kabagi ku basa loma. Ragam basa hormat nyaeta keur sorangan, keur kabatur, sareng aya tabel basa Indonesiana. Basa loma nyaeta bahasa anu digunakeun pikeun ka sasama atau ka sahandapeun. Contohna ka rerencangan atau kanu sahandapeun sareng teteh nya anu umurna. Pamibasa hormat, ragam basa hormat nyaeta bahasa anu lemes. Bahasa lemes keur sorangan, keur kanyarira, atanapi keur kabatur nyaeta biasana kasepuh kanu saluhureun sareng teteh. Di dieu aya basa Indonesiana naon hartosna. Contona di dieu basa lomana aya alus. Pami keur kasorangan sae, pami keur kabatur oge sae. Nyaeta hartosna bagus. Aya deui basa loma nu sanes balik. Pami keur kasorangan basa hormatna wangsul. Basa hormat keur kabatur mulih. Hartosna pulang. Aya oge basa lomana indit. Pami basa hormat keur kasorangan mios. Basa hormat keur kabatur angkat. Hartosna pergi. Janten pami basa Indonesia mah mung hiji nya hartosna. Pami bahasa Sunda kabagi-bagina seueur aya alus, sae, balik, wangsul, mulih. Benten-benten nya indit, mios, angkat. Contona kieu. Indit. Contohna karerencangan, ka Dedi misalkeun teh nya. Dedi indit ka perpustakaan, misalkeun kitu. Sabab Dedi saumuran nya nganggo basa loma nyebatna indit. Pami keur kasorangan nyaeta ngaabdikeun. Abdi mios ka perpustakaan. Pami keur kabatur misalkeun ka Bapa misalkeun teh. Bapa angkat ka perpustakaan, misalkeun kitu nya. Benten-benten nya. Janten indit mah ka rerencangan we nya, ka rerencangan atanapi ka sasama kanu sahandapeun sareng teteh. Pami keur kasorangan mios. Abdi mios ka perpustakaan. Pami keur kabatur nyaeta kasepuh kanu saluhureun sareng teteh. Bapa angkat ka perpustakaan. Tah kitu janten benten-benten nya. Nu sanesna misalkeun teh di dieu aya dahar. Dahar teh nyaeta bahasa lomana, bahasa ragam bahasa hormatna keur kasorangan nyaeta neda. Basa hormatna kabatur nyaeta tuang. Hartosna makan. Hayang basa lomana, basa hormat keur kasorangan hoyong. Basa hormat keur kabatur palai. Hartosna ingin. Basa lomana aya imah. Basa hormatna keur kasorangan nyaeta rorompok. Pami keur kabatur bumi. Hartosna naon? Rumah. Tah rumah oge benten-benten nya aya imah, rorompok, bumi. Contoh misalkeun teh abdi rorompokna di Cicalengka. Ngaabdikeun nyaeta keur kasorangan. Pami keur kabatur misalkeun teh ka Nini. Nini bumina di Bandung. Misalkeun kitu nya, janten benten-benten nya. Tah sareng teteh mangga dikerjakeun pancena anu
kaca 68 ti nomor 1 dugikeun ka 5. Ieu mah kantun disalin ka buku paketnya. Mangga dipelajari deui ku Aa sareng Teteh ieu contohna nya, dipelajari deui di bumi nya. Dugi dieu wae materi ti Ibu, hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos Aa sareng Teteh tugasna.